aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei, siangaran. Kuring cepotnya. Wah. Siapa deh? Cepot. Bangun segitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Budak meureun. Haling saha teh nyamuk haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Perantau sering kan? Syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh ka Badasapun ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh. Nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete terajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang batik tik pro sebal bodong sabo boko ayak gitu hartos tauhid itu ya. Karunya dekat saretot ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten we hampura sabab ieu teh mana teh geus lila jadi dieu teh ya ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. Geus musim. Aya mere. Aya kaingetan sih. Aya kaingetan satolol mah. Kanu boga tanah, burukna teh pajegan. Nengah henteu sia teh. Kanu boga tanah hare-hare sia. Ngagade lain. Cing make polo. Sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang Anda semua harus melalang pret. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Jadi kumaha teh? Dek indit moal. Ya kumaha dundungan kuringnya atuh. Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan. Ya aya. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat.
Umur tuh calukan dunungan kali itu. Dunungan ya itu bukan anak itu ngamak. Juragan Arjuna wae jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di tempat ngababakan teh. Henteu tah, berarti maneh teh ilegal. Wayahna maneh kudu nyingkah di tempat usir-usir, lain jempe wae. Kita tadi aing teh ngomong teh budak. Kita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon tenawa-tenawa. Syahajen ngaran kaula teh Janaka. Syaha Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areueuh nya si Utun Singkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin ngaran cararane. Pugu Janaka. Jeung Janool ieu Udin punya gede. Pugu manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyikah teu nyikah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obam. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya ahun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek di dinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing lain cepot ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna eta kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah ai manehna teu boga ras-rasan dipikirkeun kana kituna mun manehna ge tetep dengan duit teh dalam buka nyogok mau aing dibere menyingkah lah dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu wah, bahan ribut ya, bebeja sepot lah. Siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lah. Si dawala bejaan sena laporan ke Kakang Bima saya lah. Tenang. Coba naon bener tegara, tega pati, tega ayo aji mulati tegarnya. Aling pot babi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatiga saya urang ajar satria
orang ngajak hebat maneh sia janaka waduh iya modar kurang ajar aduh alah iya aduh iya aduh bini Surawung ni alus pacar aing bini Surawung cenah aduh muni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya siap benang siap iya nah aduh siap mending nyingkah di tempat mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe mending geulis. Mana? Tuh. Eueuh. Lain awewe. Lain tang kacau teh ku angin. Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon kadieu we didinya kadieu Surawung iya meren dunungan ananya memas iya hayangnya hawe aing wae wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh silakan lu pilarian bisi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahan Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia bala tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan kakawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu. Kacida teuing eta mah.
taeta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali kumaha sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kena nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot neugdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar tong maka jeung narita kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti maneh teh moji tadi nama aing hayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cumure da geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuding det kaulanun kakang karya semaka pihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diukut lan diuk sae alah matak mung ngahiji-hiji juragan Bima teh kitu ge soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang daun kumaha salamet ya salamet pangersa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kapana sapon kunagala Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dilejang kadungsang rebut kekawasan rebutan kunapsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg merukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy merukan teh Allah hongge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh geus magrib
mun panon poe materi surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cukup teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah bisa ngigelan zaman teh kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kaon kumaci kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah di zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Ceput ulah dijadikeun RW atau RT wah balik mana nurut mah barina oge nah nitah nu kitu patut nun mana nurut masyarakat lagi masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani eta teh ulah gacan ka hartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres petugas di karaton aya kitu wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino sorak kenal dia kebong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput ke cuh bapak mau bisa lompat ti heula ke ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe ka tujig kade sing hati-hati di lejang jiga red badek kitu badek kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru tingkah kitu init lan init lain tangga sawabalana gitu akan jaga inung aing si Babu Kunti lah jaga kek didinya di tengah jalan kek hawios ku abdi we dijaga agar mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timul nyaah kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ka ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat
tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salirana nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeut atuh sakitu berwes atuh nah beungeutnya mati rimunan ku anu nya tingali mah kulitna we nya butuh adi mah abdi gaduh dudar itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak coba tak kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan kita ino murang kali teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawin teh mah ka urang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi bergug sungun ka kuping gua beli tadi nah atuh sia mah kana nanyakeun saha cenah bikayi Arimbi taeta Arimbis alah urang mana kaula teh ti puseur dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba eta nikah Arimba injuna bah ameh meureun Rima teh mah Rima eta mah jadi polisi Rima teh mah si Demang tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngaladuit teh sajadi teh oknum geuning eta geuning pempinanna mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kalau bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan bubujangan kene itu gede boros budak teh budak media sama mun di rombongan masih ius gede boros iya lain gede boros ius mah aingnya gede hutang gede kajari ius mah mun di rombongan begitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya
asan kagungan garwa acan ngenakeun kaula ari mingida teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu macarana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersakin teu sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut daya teh teu bogieun kana simut ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing itu jawab wudu kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula jeung hareupan musuh ribuan tibatan jeung hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing rasa cinta lainna disidik-sidik mah alus awakna ceuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta mah sok dibeja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kalau teu daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina loba seur jamina sabaraha hiji 200 juta sanagaraeun atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing aya salira obat Gusti ngadon diheureuyaan ngadon dilelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asaku kabina-bina teuing nasib diri bag Jawa
Bima kaulah teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaulah teh hayang boga salaki ka salira Bima wis asya ampun Bima kaulah teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaulah teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi cacat di walang-walang yang akeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin itu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah obat kamina-mina teuing Bima obat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak baya kenalara jadi salirate ibu Bima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati negara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng coba tak dengan si bapak eta aja deui si bapak eta aja bener gede tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu menak jingo nah maneh teh si bapak eta ngetok alih iklan kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir bener percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir bener percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minuna beuh ka Pak Asep tanpa latu jadi panayagan atau dia peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako
Salaki eueuh nabeul teh kitu kecebrek. Gitu dah bukan salaki eueuh nabeul teh kitu kecebrek. Kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gara berican rasa panah limpu. Malihanan kantos bito tama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janak pisaan nanti corona ya naon euy da dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha deh ka oh teuing dek turunan ti laut kaler Kalimantan ge bedi tu deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teh kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tindakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan mula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang anu teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh coba boga awak-awakan teh meni browok gitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu ai teh hareup katingalina kumaha huntu wungkul bakal bogoheun Bima lamun kitu nya anger kalau leuwih ditampik nah mere resep teh nepi ka geuleuheun ibu tulungan ibu ampun teuing kaula teh tulungan ibu dedeh teuing geulis anaking ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga ka salira dalah ka dulur-dulurna ge kasar neng ka ibu ge babu keju tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang teh nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka kada nyemah Ayo mare-are kalau lain nyemah teh naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti heuh dina zaman kiwari ge kitu teh aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna naon bedana jeung nyemah ka roti kata kurang mah terang aku nu kenang doma gitu cik enggo ge tapi hasil wae pada mari hampuraeun pun anak mah lain dina hati jadi jelema gelo tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima eta teh adatna Quran Dewi Kunti nalibrata watek wantos hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake Dewi Kunti nalibrata kagungan ilmu
nyaeta pikeun ngagelisan ieu Dewi Arimi ucara menekungkan Maha Agung Jebrata Kahiyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngicup aing Gusti neteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsung jadi menarik jadi menarik perhatian itu jadi keren wow keren bobogaan dekat situ gelis kaulan nun salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu ngegerebeg aya mah juragan Bima deuleu tung boro Bima aing oge hayang Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anak king coba ngalih ka dieu nu coba teuing Gusti babuku teueuh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubieu dipantingkeun teuing di mana ragragna aya eta saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina Raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teh Bima nadain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh Arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih ampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama gelis geura tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep ulah tumpas tampi orai tobat ieu teh naon nanaonan sia hei naon nanaonan
naonan atau ayam ke naonan kikitian gening si Syahrukan tobat Ampura Arimi ya daya waglanana kaulanu ai sugante tapi damel kaulanu kaulah teh saumuri hirup kakara atuda katarik kataji ka pati-pati ku salira ser jajaka anu nyeratan da kaulah teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaulah teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh ka cinta kaula aku terima Harimbi nuhun kaula nuhun Hidimbe tobat sa aduh meningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk mana teh itu adi aing bejana disiksa Hidimbe ieu belah mana adi ngaing Hidimbe wala dia balat belah mana adi aing Sudah kamar padi di campurana Angana tanu balara tanu usudana Salamat aing belah kamana si Aceh Purba Kesa dan boa-boa adi aing aya nu maehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu boa adi aing gugur di pangprangam aduh asuk boa-boa Hidimbe Harimbe asuk Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan satu datan niratang ademan ewa pakulingan rana dene irah pingkang prata Syaha paralun malum kasuhun ninggali nu di pamrih hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu Syaha ningakeun Purbakesa ieu teh lancik maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi mancing teteh beraku Arimi kitu dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ieu ieu teh Rai Raka Prabu lain kurang ajar aduh muningakeun kaula nu lain sia kurang ajar obat laras ieu teh Rai sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia ka aing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penasti kesayang tumempara iya ini ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun
kuieu arima lain. Tobat. Pindah tar. Aduh, tobat. Tobat. Untung salamat. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Ku aing sia bongana sia Rimbi ampil-ampil ngamasing pati tu makaning pelayan. Wah, yo. Etan sia. Aduh. Itu. Wah, sugan teu moal kejadian dulu. Jangan juragan. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si oreng Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Ulah hilap bari ngopi atuh agan. Kulup sampeo disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. Paingan geblik cai nepi ka euneur. bener, akang murukan teh. Menang beja syota ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Lauk, tapi jangan Kadewe. kakang. Ayo Ting da lauk, lauk tadi gelung. ayo lauk. jangan. Sia kurang ajar. Coba sia. Saha sia aing pisalakirna Arimi. Mana adi aing? Tadi nyampurkeun tadi aku ku sia. Penastikeun sayang tumampara. Iya ike. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcet. Doh, Sedengkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emal. Anu temahna arima mebes kana emal. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu itu cai yang ngapuriawa tuh. loh. Amuing kana gawir, Pak. Heeh, nyeta. Ngapuriawa nya. Itu cak buuk wah. Moal ngagedean gitu, Pak. Urang ka bawah banjir. Ya ririaban tuh. Kapan aya ka itu langsung naleuleu ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah.
jadi dele kasuburan kamakmuran deui ieu cu Pernah aku pabrik aqua. jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak Lah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. cing kira-kira na ceuk Bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh pan nepi ka ngalir itu ngagolok kalebak cu urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirasaina deuleu seperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu Hirupan yang di dieu mah ieu. pada hakikat nama arima itu bisa menyuburkan negara Betul, betul. Ada manfaatnya mah. jadi ada manfaatnya nya Pak heuh kadejang tapi dalam eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang Seueur we tatangkalan. heeh oh jadi kuseureurna tatangkalan nya Pak cek dewek oge Datang sumber cai. bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Cinawi aman santosa kertala harja deui menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun muah pijigana nyate nya Pak heueuh jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir Anu iman. komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang Singamut teh kan. oh wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tagning siling apa ieu apa nabi teh guguru ka Ustaz Tete Pangnuliskeun kana. Tete mana Tete nong syukur jak ta atuh kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede puseur dayeuh pringgandani kukituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae Itu ngalanglang 2000. ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan Suburan ka mampu. kadua atuh urang teh menang jodoh jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa kerta jeung laharja Amin. ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tiretik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka